memang nah kudu abah gitu eta teh urang kuningan karena asal muasal ngaran lembur teh cek abahnya alus nama kudu eta teh kudu apa kudu aya carita tah turun temurun cobi gara ayeuna endahna kolot baheula nya kolot baheula masuk aya dinas hasil karya sastra ngaranna dongeng kan aya nu kasub dongeng sasakala tepikeun ka ayeuna kan apa sapertos kumaha aya dongeng Nyi Endit nyata anu nerangkeun tentang situ Bagendit cobi geranya kolot baheula tuh tepikeun ka dinya gitu tah bari eta teh nahara da situ Bagendit teh aya Nyi Endit gitu kan ada teh mah carita tapi ieu teh dina tarekah kolot baheula sangkan budak ngorah henteu poho kalemah cai abah mah yakin sapertos kitu nah kumaha kitu kewajiban ya mudah-mudahan kasepuhan di mana wae ayana ya tiasa manco dina kesempatan tiasa maparin tambih-tambih pangaweruh kanggo nonoman utamina mah dina ngaran-ngaran lembur asal ngaran lembur da endah lamun dibedah insyaallah berang bakal kataji kena bakal timbul rasa cinta kalemah cai nya ulah aneh upami ayeuna seueur nonoman anu poho kana purwadaksi ya sabab kana lemah caina gen teu apa gitu jeung ulah aneh lamun ngaran lembur-lembur ayeuna geus jadi ngaran mohon lamun saur Kang Tatang Paat mah cenanya aya lembur upamakan lembur geger noong upamakan kan diganti ku sabab aya perum jadi lemburna teh lembur Mutiara Mas gitunya asa nepi naon Villa Garden jadi citu leungit tuh budaya ngaran budaya hasil karya kargun urang baheula teh kalindi gitu ku ngaran-ngaran anu anyar